bacaan Al-Quran tapi disebutna zikir umum lamun teu make sanad anu nyambung ka kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sadaya, nahatul karekom mutabara kudu make guru malaman disumpah dibeat amalkeun ku anjeun cing bener ieu hiridan teh tepi ka maut. Ngaran naon? Ngaran istiqomah. Ngaran naon? Ngaran tuluy tinuluy. Supaya kumaha? Supaya anger dibaca saumur hidup malah manda dikir teh ka bawah tapi ka pae. Jamaah sadaya, dikir ke lain dia dikir lamun teu make maca la ilaha illallah. Sebab pang afdal dikir nyaeta la ilaha illallah. Sah dikir nyebutkeun la ma'budu illallah sah. Sah dikir nyebutkeun la matluba illallah. Tapi afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Alus-alus dan dikir teh maca la ilaha illallah. Pasalna sabab lamun dikir ku la ilaha illallah lain ngan sakadar nambah ganjaran, tapi dikir ku la ilaha illallah ngahancurkeun sakabeh dosa termasuk pamusyrikan cagur ku la ilaha illallah. Jamaah sadayana, uli nikmat kupingkeun dikir. Sami kuring nikmat kupingkeun manakib dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebab kuring nyaho nu ngamalkeun tariqah Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir kalintang sejeuna. Populer dari alim penyawan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ustaz belakon yang nyawa manakib Abdul Qadir. Wali kasawar penyakit itu kata nyawa ngaranna acar. Juhid ge ngomong. Nama saya ya. Tadi disebutkan manakibnya sepawi bulan sepuluh salena paparan makin Qadiriyah Habib Yunus Jatman Umawantur tadinya ngaraku boga tarekat tapi itu diramalkan masih sasamat sih atau perjalanan nulis menghadeh aku ngeranaun ku ngomong aku nangis dua ini Pak Mah baru hiji-hiji ini jadi ya ini dikir terus kunaon sabab lamun jelema dikir insyaallah diancur ku Allah Ta'ala fadkuruni azkurkum. Si Eli siapa hari Eli kasih ya rupanya siapa Eli ge hari mah ingat wae kasih ya dia mau goblok di talinya ku wae ku Allah kau mau Eli dikir diperhatikan segala ngaji ku Allah ini ngalawan mah udah lain hati sama syahwat setan nafsu menggoblok boro-boro kanami ke pangeran dia ngalawan kahayang mau pangeran dia cuma auran tak goblok nafsu kayak gitu
Suk-suk ngadoa muga-muga sing gede hujan poe ieu. Rek liar. Muga-muga tong tulus poe ieu. Yatamannal utisoi fisita penjaga sita al-kaum la ilaha illallah biha kutil insanu ma akfaruh. Musim hujan mendalam misalnya minta hujan ini malah datang hujan menang pemerintah manehna hujan wae salah karena semua syukur nama diberi hujan terido diberi kalau terido kutil insanu ma tak begitu teh kufur nikmat nolak wae naon atuh nafsu nah kahayana mun Allah rek nurutin wae kahayan jelema geus caoplok ti bangkot jaga tinggi tambu sebab kahayan jelema mah